kade kasarareanya ngabejan tina sawarehna anu moal asup ka surga teh anu tukang minum arak. Tidak hiji kita bicarioskeun aya hiji ajengan gaduh panyawat toh terus eta ajengan konsul ka dokter ceuk dokter ieu mah diubaranana kudu ku arak. Barang begitu di bejaan ieu diubaranana kudu ku arak kan ajengan mah tuh kan ahli ngaji ahli kitab teu meunang arak mah teu meunang haram. Atuh kumaha cenah ajengan kumaha ieu mah pamit teh mah nya samingon 2 kali teu bisa. Samingon sakali atuh teu bisa haram. Sabulan sakali teu bisa, satahun 2 kali teu bisa haram. Kumaha cenah bulan ayeuna mah pamit teh mah satahun sakali we atuh. Landongana anu penting mah dawam we cenah. Cek eta dokter teh. Anger haram ngajar setahun sekali oge. Wios sakecelak kula. Mikir we. Tah jangan setahun sekali sakecelak mah meureun. Babari kari tobat teh dengan sakumaha. Sakecelak. Akhirna da ieu ajengan hayang cager tina panyakitna ngagugu we ka dokter. Da nginum arak setahun sekali sakumaha. Sakecelak. Biasa dah ngaji sholat biasa. Nah ari tempo maot teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah. Begitu ditakinan la ilaha illallah gigi deug. La ilaha illallah gigi deug. Oh saya maot. Ari nu janten guruna anu janten guruna nyeri hate boga murid tuh, seorang ajengan, seorang ulama murid dake tempo maotna teu bisa ngunikeun la ilaha. Terus we munajat ka Allah taala. Saum heula atau saum salat. Sawawangi teras dugikeun ka sumping betah datang we ajengan ngumaot teh anu teu bisa ngucapkeun la ilaha. Ai maneh kunaon? Kumaha asa abdi teh. Naon? Nyata dongengna teh nu tadi teh. Hartosna ieu di mana-mana urang ngadawamkeun minum arak walaupun satahun sakali sakecelak eta ngakibatkeun kana maot suul iman jeung Islamna moal kabawa. Lantaran kitu ya di mana-mana urang anu upama sok ngaleut upama obat naon model sirup ininya upama mengandung alkohol tong dileupeut bahayakeun kana diri mengandung alkohol kumaha milari deui sirup anu teu aya kandungan